Kairing dalang pepeling rek medar carita nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung. Hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan surut-surut sae nu harerang. Marga satwa di sarada, manuk gede manuk leutik pasliwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putukna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa dudu wong samanea. Mangno satru sing manut rahing kusumah teti sing andanawiri. Rahing dewa kamanusan tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakejap nyata weruh saturung winara wiku ya pertapan aja Kang Linwi wiku ya pertapan ajar Kang Linwi cahaya nahayun sasmita cakaya kayun sasmita
sirna yang ngebaksa kabeh sakabeh